Maneh makarak boga budak dua ge loba ngeluh aral tingali atuh batur mah nu boga budak 4 nu 5 sakapeung mah urang teh capek ku pola sorangan sok bingung mana anu kudu pangheulanna digawean, na pagawean imah heula, na budak heula, apa warung heula. Ayeuna urang milih budak sapopoe jeung budak ari nu ngagawean pagawean imah saha. Alhamdulillah anak salaki bisa dahar. Keur diri sorangan macan tentu eta teh bisa dahar 3 kali sapoe. Sakapeung mah sok ngarep-ngarep hayang ditanya ari maneh geus dahar canjung gara dahar kadiekeun budak mah gara dahar. Anu keur nyusuan mah kuduna ruham rahim entong sok ngantep beuteung. Ayeuna urang milih pagawean imah. Ari budak sok kaguguikan ceurik tungtuna mah urang ge ngilu ceurik jadi kabawa stres. Kumaha geuninganan diantepkeun pagawean imah teh kalakah beuki numpuk lain leuwih bersih. Jadi ngagaweanna bisa leuwih capek. Jenting nungtut we ungap we digawean saeutik-saeutik oge bari ngagegenol budak oge geus biasa ieu masalah nyeri tak-tak mah geus teu puguh rasana. Geus mati rasa mana capek mana gering. Ti palebah dieu kudu percaya nu ayana ngaranna panyakit baby blues. Bisa wae si otak teh boga pikiran goreng anu di luar nurul. Summa nauzubillahi min dzalik, sing dijauhkeun, sing dipaparinan kakiatan, kesabaran kangge ibu-ibu hebat sejagat raya. Insyaallah pahalana ageung, ganjaranana surga. Kangge putra atanapi putrina sing dipaparinan soleh tur solehah ageung meulik rezekina.